sair nu diseratkeun Ieun sair dihususkeun keur jalmi nu dirindukeun manah abdi keur dilanda ku rindu anu pohara ieu rindu teh tetepna ka anjeun nu istimewa anjeun anu ngahiasi nu hadirna lubuk hati anjeun anu melengkapi jalinan cinta nu murni anjeun ngalukisan rasa ngukir karya nu sampurna sehingga rasa laksana kacipta endahna cinta hate nu janten landasan hubungan urang duaan cangkretkeun ieu ikatan tur jamin pagejalinan sairan parantos dongkap ka abdi janten pelengkap ayeuna abdi berharap hubungan ulah sakedap upami anjeun ngadadak ilang sirna tanpa jejak pastina cisoca ngeclak mana abdi janten retak anjeun kekasih ati mun hadir anjeun di sisi rek dicepeng eta jari erat pageh bari lami sabab abdi hoyong pisan ngalepaskeun karinduan mungkin ku ieun sairan rindu abdi kaubaran sairan ieu diserat mungkin saalit jeung singkat tapi sugan janten obat rindu anu tos melekat